Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, pagi-pagi mah ibu hamil teh kudu daharnya. Nomor hiji mah kudu dahar. Ameh kuat nahan kana kanyataan. Tapi intinya mah biar sehat si utuhnya. Dahar ge tara jeung nu aneh. Jeung sayur lodeh anu menang masak kamari teh. Anu kamari teh geuning dipasak. Penting mah sehat, kayak sayuran buat si Dede Utun. Jeung anu pang pertama namanya disyukuri, dinikmati. Alhamdulillah jadi kulit jadi daging, berkah oge ongko. Pang-pang nama narima kana kanyataan we. Nomor hiji mah. Keun we ayeuna urang dahar jeung sayur lodeh jeung asin pedanya. Buat isukan mah dahar teh jeung bistik geuningan nu aya di restoran teh geuning. Teh nyaho milik jelema mah nya. Matak benar kudu disyukuri, kudu nikmati. Bebeunangan salaki teh cek leutik, cek gede. Kudu narima kana kanyataan. Tapi lalaki aya ieu mah lalaki sejen kitu nya. Anu awewena sabar, awewena narima. Tapi si salakina teh jarang gitu narima si awewe anu kos kitu. Kalakah ngomongna teh bosen po pamajikan gitu-gitu aja. Ningali dangdanan digelung jucung cigah nini-nini ningali beungeut kitu pinuh ku kokoloteun aing mending keneh beger neangan deui. Ulah sabenerna daripada gitu babari solosina mah gampang pisan ku duit. Insya Allah eta si pamajikan teh bakal geulis mau digelung jucung mana naon oge kudu ku duit hirup mah teu ku duit mah moal jalan najan dahar jeung pedamanyon oge moal jalan guys. Tah mata keur si salaki anu kitu nya anu mandang awewena tidak enak dipandang kalakah beger tolol. Tapi eta ge teu kabeh salaki kitu sih, tapi lamun mun jadi solusi mending keneh kieu sok bere duitna. Sina meuli skincare, sina dangdan jadi geulis pak. Buuk bisa direbonding, bulu mata bisa dipanjangan nepikeun ka 3 meter geuningan. Biwir bisa dibeureumman nepikeun ka beureumkeun bae. Beungeut bodas beuheung hideung oge. Nu penting mah rada merona kitu nya saeutik. Daripada dipake mikeun ka awewe lawin mending keneh ka pamajikan. Jadi manfaat ongkoh. Jadi